wasiat sepuh waktu jumenang kaemut bae ka kuping bae omat kalangkung anu lima waktu duha tahajud eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang. Wasiat sepuh waktu jumenang kaemut bae ka kuping bae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang. Naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan. Naon rupi wasiat sepuh barokah hirup uripna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh